abang-abang lambe. Kecap abang dina ieu babasan hartina beureum. Ari lambe atawa lambei kaasup kana basa ragam hormat. Anu dina basa ragam romanah saharti jeung biwir. Sararea oge geus apa kapan gunana biwir teh diantarana pikeun nyium. Nah kana nyium nyarita maksud teh. Babasan abang-abang lambe hartina nyarita ukur pikeun ngangeunahkeun hate batur hungkul. Tapi teu terus jeung hate atawa teu jeung prakna. Ieu babasan teh sakapeung rebah ungkara jadi ukur lalambe kitu. Kumaha conto larapna dina omongan? Mangga diaturanan. Cangkeurileng cangkeurileng ente dina Bang Ramo. cangkeurileng Ramo. Hei, sidik anu Ramo. sayang Bang Ramo. Kade. naon Kade Bang Ramo. aya naon MJ Lain aya naon Ramo. Eta mau mawa gitar naon. Pan sidik na beunah ge eureun. PSBB kieu mah. jeung tibatan mamawa helm teu mawa motor pan kawas nu lieur. Terlalu naon. terlalu lintas atuh ari mawa motor jeung mawa helm mah. Sugan teh terlalu lalang. Sudah jangan membahas terlalu, nanti banyak halu. Lain kagentraan teh ukur nanyakeun gitar atau naon MJ? Lain eta na teu apa kapan ayeuna si Sarding teh kapilih jadi kuwu. Nya apal atuh J. Komo uing pan hese pohona da sidik waktu kampanye sababaraha titik teu dibayar. Hor, banyak teh geus punah geuning encan. Nyeta barora nepi ka kiwari cunuk jadi kuwu ge lapur terlalu Mang Ading mah. Nyeta boro tadi mah kuring geus percaya yen lamun manehna unggul jadi kuwu teh bakal bumela karahayat. Ari pek teh buktina mah henteu. Malah asa beuki goreng batan kuwu heulaeunana. Si Sarding kaduhung aing mah da milih si eta. Puguh heueuh. Behna abang-abang lambe. Ti heula manehna ngasongkeun program rek ngamajukeun kahirupan rahayat di desa teh. Nya sarua we kuring oge kaasup jalma anu kabobodo MJ. Kala ari abang-abang lebay teh naon? Naon abang-abang lebay? Bieu Bang Ramo nyaritakeun abang-abang lebay. Lain abang-abang lebay, tapi abang-abang lambe. Oh, lanceuk nasaha si abang eta teh? Abang teh lain lanceuk, tapi hartina beureum. Lambe teh bibir, hartina alus bibir, tapi prak-prakanana teu sarua jeung bibir. Matak naon atuh langsung we teu salus bibirna teu kudu make abang-abang ubang-abang kitu patut. Lieur ka aingna ge. Aduh MJ terlalu. Tah gitu nya. Geuning si MJ mah kalakah abang-abang lebay. Kumaha ada teh? Mana karep ampun MJ. Jadi abang teh hatina beureum. MJ ceuk Bang Ramo ge bieu. Mudah dewek tah beureum kieu pan. Abang dewek teh. Sempat ayeuna mah ulah nyebut encep abang cepet.